Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampurasun wilujeng enjing murang kali sadayana kumaha wartosna dinten ayeuna, mudah-mudahan hidup sadayana sehat, sadayana aya dina kaayaan anu gumbira. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya senantiasa sehat, senantiasa ada dalam suasana yang bergembira, yang selalu menyenangkan. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh bagi anak-anakku semuanya. Dan tentu masih bersama Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu selama kurang lebih setengah jam sampai 1 jam ya. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang baris neraskeun pangajaran bahasa Sunda. Reueus diajar bahasa Sunda. Materi pangajaran dina dinten ayeuna urang baris medar ngeunaan sesebutan waktu. Ya. Ieu materi pangajaran anu bade ku urang pedar dina dinten ayeuna. Mung sateacana sapertos biasa hayu urang bika kagiatan ieu ku sasarengan maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna mangga sayogikeun sadaya kaperyogian keur diajar sapertos buku, pulpen, teras utamina kamus bahasa Sundanya. Kamus bahasa Sunda. Baik anak-anakku semuanya, murang kali sadayana sapertos biasa sate acan kana materi pangajaran sakedap urang dugikeun pangjajab basa. Pangjajab basa ieu mangrupikeun motivasi. Nah, pengantar ini merupakan motivasi bagi kita semuanya untuk terus bersemangat mempelajari bahasa Sunda sebagai bahasa ibu kita. Kenapa kita harus belajar bahasa Sunda? Kunaon sih urang kedah diajar bahasa Sunda? Nah, ieu aya sababaraha alasan kunaon urang kedah diajar bahasa Sunda, kunaon urang kedah ngalestarikeun bahasa Sunda. Anu kahiji urang uninga yen bahasa Sunda teh bahasa indung, bahasa ibunya bahasa indung teh. Bahasa indung saha? Bahasa indung warga Jawa Barat nya, anu kudu dijaga jeung diriksa. Nah, kuhal eta penting keur urang sadayana kanggo ngajaga, ngariksa, ngalestarikeun, ngamumule bahasa Sunda salaku bahasa indung warga Jawa Barat. Anu saterasna basa teh ciciren bangsa. Leungit basana tangtu ilang bangsana. Ya, sing emut yen basa teh ciciren bangsa. Bahasa itu adalah identitas ciri dari sebuah bangsa. Jika hilang bahasanya, maka akan musnah bangsa tersebut. Itu ya anak-anakku semuanya, inilah pentingnya kita menjaga dan melestarikan bahasa Sunda. Lalu yang ketiga, cara itu tarekah ya. Cara melestarikan, tarekah ngamumule bahasa indung nyaeta bahasa Sunda.
kahiji urang kedah gunem catur make bahasa Sunda. Kita harus ngobrol sehari-hari, bercakap-cakap menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, di rumah, kemudian di tempat bermain, ya, kita coba gunakan bahasa Sunda dengan siapapun, ya, dengan keluarga, kemudian dengan teman, kemudian dengan saudara, siapapun, ya, kita gunakan bahasa Sunda sebagai pengantar, sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari. Itu cara melestarikannya. Kalau tidak seperti itu, ya sulit bahasa Sunda bisa lestari. Yang kedua nyaeta ngalangkungan pengajaran di sekolah anu disebat muatan lokal teh nya. Yang kedua yaitu melalui pembelajaran di sekolah, yaitu ada pembelajaran muatan lokal. Nah, cara ini adalah cara yang ditempuh oleh pemerintah, anak-anakku semuanya. Pemerintah menyediakan sebuah fasilitas untuk kita mempelajari bahasa Sunda di sekolah, terutama di daerah Jawa Barat, ya. Di daerah Jawa Barat ini sebagai salah satu bahasa Sunda ini adalah muatan pelajaran lokal yang yang wajib dipelajari. Nah, ini adalah salah satu cara lagi supaya bahasa Sunda ini tetap lestari. Nah, maka dari itu, kenapa video pembelajaran ini dibuat? Salah satunya itu adalah untuk memenuhi ikhtiar, ya, untuk memenuhi ikhtiar kita dalam rangka melestarikan bahasa Sunda. Dina raraga ngamumule bahasa Sunda. Itu, ya, anak-anakku semuanya, sedikit pengantar. Nah, materi kita pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan di awal, yaitu tentang sesebutan waktu, ya. Nah, materi urang dina dinten ayeuna nyaeta ngeunaan sesebutan waktu. Dina bahasa Sunda, dina bahasa Sunda aya istilah-istilah waktu anu naon disebat natenya anu khas, ya. Ada istilah sebutan waktu yang khas, ya. Nah, kenapa disebut khas? Karena kalau secara umum kan kita melihat waktu itu menggunakan satuan waktu berupa jam, ya. Ada jam. Nah, alatnya ada alat jam disebutnya. Dari pukul 1 sampai pukul 24. Nah, di dalam bahasa Sunda juga ada istilah, tapi karena zaman dulu belum mengenal jam, ya, belum ada jam untuk menunjukkan, untuk menyebutkan waktu, maka kalau zaman dulu itu menyebutkan waktu itu berdasarkan keadaan, anak-anakku semuanya, berdasarkan keadaan, berdasarkan kondisi alam, ya, lingkungan sekitar. Jadi mereka menentukan waktu itu berdasarkan keadaan sekitar, ya. Contohnya apa? Nah, contohnya ini. Kita mulai dari waktu dini hari, ya. Nah, urang kawitan ku wanci teh waktunya wanci tumorek. Nah, wanci tumorek ini sebutan untuk waktu kira-kira pukul 1 pagi, ya, dini hari. Tabuh 1. Tabuh itu pukulnya. Tabuh itu artinya pukul, ya. Pukul 1 pagi. Tabuh hiji, ya. Nah, tumorek ieu sebutan keur wanci kira-kira tabuh hiji wengi, ya, tabuh hiji wengi. Teras aya istilah deui janari leutik. Nah, wanci janari leutik teh kira-kira kunaon Pak ieu disebutna kira-kira untuk dipaskeun. Nah, sabab ieu teu aya patokan pasti. Sabab tiap dinten, tiap tahun kadang-kadang aya robihnya, aya robih. Contohna misalkan dina
waktu meletek panon poe ya, atau ketika misalkan muncul fajar. Nah, fajar muncul di pagi hari saat subuh itu kan waktunya bergeser-geser, tidak pas jamnya. Nah, jadi ini sebutannya kira-kira saja ya, tidak dipaskan. Kemudian tadi yang kedua ya, nu kaduanya eta janari leutik. Nah, janari leutik ieu teh sebutan keur wanci atau waktu kira-kira tabuh dua wengi. Nah, janari leutik. Teras nu katilu nyaeta janari gede. Janari gede teh kira-kira dina tabuh 3 wengi nya, tabuh 3 wengi. Nah, wayah tahajud. Janari leutik, janari gede ya, sepertiga malam ya, itu adalah saatnya melaksanakan sholat tahajud. Lalu nu kaopat saterasna nu kaopat kongkorongok hayam. Nah, wanci kongkorongok hayam. Kunaon dinamian kongkorongok hayam? Sabab dina wanci ieu hayam tos mulai ayam ya, hayam tos mulai kongkorongok ya, sudah mulai apa istilahnya kongkorongok itu sudah mulai mengeluarkan suaranya ya, kukuruyuk ya, sudah mulai bersuara. Nah, ini kira-kira pukul atau tabuh opat enjing. Nah, wanci subuh menjelang subuh. Selanjutnya saterasna wanci balebat. Nah, wanci balebat ya berarti panon poe tos mulai keluar ya, matahari sudah mulai terbit balebat. Nah, ini kalau sudah ada warna-warna jingga di timur, nah itu adalah berarti menunjukkan fajar sudah mulai keluar. Nah, dalam istilah Sunda disebutnya balebat, wanci balebat. Nah, kira-kira tabuh 5 enjing nya, tabuh 5 enjing. Saterasna carangcang tihang. Nah, carangcang tihang ieu kira-kira tabuh genep enjing. Eta disebatna wanci carangcang tihang. Nah, ieu sebutan keur kira-kira tabuh genep enjing. Saterasna wanci meletek panon poe. Nah, sudah mulai kelihatan nih matahari bersinar ya, sudah mulai kelihatan, sudah agak tinggi mataharinya. Nah, meletek panon poe. Kira-kira jam berapa? Nah, kira-kira tabuh 7 enjing. Nah, tabuh 7 enjing eta disebatna wanci meletek panon poe. Saterasna wanci ngaluluh taneuh. Nah, wanci ngaluluh taneuh ieu nyaeta kira-kira tabuh 8. Nah, tabuh 8. Tadi wanci meletek panon poe ieu dumasar karena keadaan matahari yang sudah mulai meninggi. Nah, kalau yang berikutnya ngaluluh taneuh, kenapa disebut ngaluluh taneuh? Kunaon disebat ngaluluh taneuh? Nah, ini berdasarkan kebiasaan masyarakat ya, kebiasaan masyarakat zaman dahulu kira-kira jam segitu ya, jam 8 itu banyak masyarakat yang melakukan kegiatan itu ngaluluh taneuh. Selanjutnya wanci haneut moyan. Nah, haneut itu anget ya, hangat ya. Moyan itu berarti berjemur ya, mulai berjemur. Jadi kita berjemur kira-kira jam 9 lah ya. Tabuh 8 enjing ieu disebatna wanci haneut moyan. Selanjutnya, nah saterasna ieu jam 8 tos tadinya haneut moyan. Tabuh 10, di tabuh 10 ieu disebatna wanci rumangsang ya, rumangsang. Nah, rumangsang sebatana. Teras aya wanci pecat sawed, kira-kira tabuh 11. Nah,
tabuh 11 ieu disebatna pecat sawed. Nah, sudah siang ya, sudah matahari sudah mau di tengah-tengah nih. Nah, kemudian ketika jam 12 pas matahari tepat di atas kepala kita, itu disebutnya wanci tangange ya, wanci tangange. Jadi keur memejeuhna panasnya, keur memejeuhna panas, matahari aya di luhur sirah urang sadayana. Saterasna wanci lingsir. Nah, lingsir ini berarti matahari sudah mulai bergeser ke sebelah barat ya. Lingsir tabuh 13, nah, tabuh hiji siang ya, tabuh hiji siang. Saterasna wanci kalangkang satangtung. Kalangkang satangtung berarti posisi bayangan itu sudah sama ukurannya ya, satangtung. Kira-kira jam berapa? Nah, kurang lebih tabuh 14, tabuh 2 siang ya, itu. Saterasna deui aya nu disebat wanci menggok. Nah, wanci menggok ieu kira-kira tabuh 3 siang ya, tabuh 3 siang. Jam 3 siang menjelang sore lah, tabuh 15.00. Saterasna aya wanci tunggang gunung ya, tunggang gunung. Panon poe tos mulai kakulon tah, tos mulai bade nyamuni ya, nyamuni di balik gunung ya, bersembunyi di balik gunung, maka disebut tunggang gunung. Ieu kira-kira tabuh 16 atau tabuh 4 sontennya. Saterasna aya nu disebat wanci sariak layung. Sariak layung. Layung itu adalah apa ya dalam bahasa Indonesia sebutnya ketika matahari sudah mulai mau surup ya, itu kan ada warna jingga keluar di sana ya. Nah, itu disebutnya layung. Kalau pagi hari kan disebutnya fajar ya. Nah, kalau sudah mau tenggelam mataharinya, nah itu muncul warna jingga, itu disebutnya layung. Iya kira-kira tabuh 5 sonten ya, tabuh 5 sonten atau tabuh 17.00. Saterasna wanci sareupna. Nah, sareupna berarti panon poe tos mulai teu aya, tos mulai surupnya, tos mulai poek sareupna. Wanci magrib tabuh 18 kira-kiranya jam genep sore meureun. Nah, eta urang tos dugi ka sontennya tabuh genep, urang teraskeun sebutan waktu. Nah, ieu wanci harieum beungeut. Harieum beungeut ieu nunjukkeun waktu kira-kira tabuh 18, tabuh 7 ya, tabuh 7 wengi. Harieum beungeut ya, harieum beungeut. Kemudian saterasna wanci sareureuh budak. Nah, sebutan wanci sareureuh budak ieu kinten-kinten tabuh 20 jam, tabuh 8 nya, tabuh 8 wengi. Sareureuh budak. Kunaon disebat sareureuh budak? Margi dina tabuh 8 wengi ieu murang kalih tos kedah reureuh, tos kedah istirahatnya. Jadi jam 8 malam itu anak-anak harus sudah mulai istirahat, sudah mulai tidur ya. Itu maka disebut sareureuh budak. Kira-kira jam 8 lah sampai jam 9 ya, jam setengah 9 lah. Selanjutnya wanci tumoke. Nah, tumoke ieu kira-kirana tabuh 8 wengi atau jam 21. Kunaon disebut tumoke? Nah, ieu di dumasar kana kaayaan biasana dina wanci jam 8 tos ngawitan sepi mung aya sorat toke. Nah, terang toke nya uningannya toke nu kumaha. Nah, biasanya jam 9 malam itu kalau di pedesaan sudah sepi,
tidak ada suara apapun selain ya suara tokek ya, suara tokek tuh. Nah itu disebutnya tumoke. Saterasna wanci sareureuk kolot. Sareureuk kolot ieu nunjukkeun waktu kira-kira tabuh 10 nya, tabuh 10 wengi. Nah, tadi sareureuk budak tabuh 8, sareureuk kolot tabuh 10 wengi. Nah, dina tabuh sakieu biasana para sepuh tos mulai reureuh, mulai istirahat. Saterasna wanci indung peuting. Indung peuting ieu nunjukkeun wanci kira-kira tabuh 11 wengi nya, tabuh 23 wengi. Nu terakhir nyata aya wanci tengah peuting. Tengah peuting. Nah, tengah peuting ieu nunjukkeun tabuh 24 atau tabuh 12 wengi. Itu nya tos dugi kana wanci tengah peuting. Tuluy tos tengah peuting uih deui kanu tadi nya wanci naon? Anu kahiji teh tadi. Nah, uih deui kanu tadi. Nah, tumorek nya wanci tumorek. Santos tengah peuting uih deui kana tumorek, kana janari leutik, janari gede, kongkorongok hayam, balebat, terus carang-cang tihang, meletek panon poe, teras ngaluluh taneuh, haneut moyan, teras rumangsang, pecat sawed, tangange, lingsir, kalangkang satangtung, menggok, tunggang gunung, sariak layung, sareupna teras ya kana harieum beungeut, wanci sareureuk budak, tumoke, terus sareureuk kolot, indung peuting, tengah peuting deui nya. Eta sebutan waktu dumasar kana kaayaan. Nah, upami digambarkeun sapertos kieu, nah ieu disebatna jam Sunda nya, jam Sunda. Nah, ieu supaya hidup langkung gampil dina ngapalkeun naon namina teh sesebutan waktu dina basa Sunda. Nah, biasa ditingali ngawitan ti tumorek, terus janari leutik, dugi ka tengah peuting. Kitu nya ieu sebutan waktu keur naon disebatna teh urang Sunda nya, urang Sunda kedah uninga kana sesebutan waktu sapertos kieu. Kitu pisan pangajaran dina dinten ayeuna, alhamdulillah urang dinten ieu parantos medar sesebutan waktu dina istilah-istilah basa Sunda. Mudah-mudahan naon rupi anu di pedar dina dinten ayeuna tiasa nerap, tiasa manfaat, sareng tiasa dianggo ku urang sadayana nya. Mulai dinten ayeuna urang cobian nyebat wanci ku istilah-istilah basa Sunda. Mangga dipraktekkeun we nya. Salajengna hatur nuhun kana sadaya perhatosanana, hapunten tina sadaya kakiranganana. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila penjelasannya terlalu cepat atau ada yang kurang dapat dipahami. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ditutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya.